Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta linnas أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. Allahu alam bimuradi wa dzkur lana ing sira Muhammad iz qala waktu ngucap ayaqulu tegese bakal ngucap sapa Allahu Gusti Allah li Isa kadue Kangjeng Nabi Isa fil kiamat ing dalam dina kiamat taubiyan liqaumi kana arang memeleh kadue kaum Isa ngucap-ngucap ing labad ya Isa Isa putra lanang Siti Maryam anda kultana tahu tahu sira iku ngucap sira linasi kadua manusia ing lepat itakhiduni anda dakan sira kabani isun wa umiyalan ing mbok isun ilahin ing pangeran noro min dunillahi saking salian Allah. Kala ngucap sapa Isa Kangjeng Nabi Isa wa qad awadahu lan teman-teman wil wa qad aradahu lan teman-teman wis ngegeter ya Isa ing lepat subhanak Maha suci Tuhan. Tanzihan laka amala yaliku bika minas syirik wa ghairih. Tanzihan linga berisikan laka kadua Tuhan saking barang kang orana layak yang makalawan Tuhan saking kang nyekutunilan lian syaik. Maya kunu ada seyogya yang bagi tegas seyogya li ikut tetap kadua ingsun apa yang tak ucap ingsun malaysa li bihaqqa ing barang kang orana yang mali kada ingsun ikut tetap kalawan haq khabaru laisa iku dadi khabar laisa wali lan utawi li lapad li litabin kumedahkeun kadue tabin ing kuntu qultuhu lamun ana ingsun iku ngucap ingsun hu ing kau in kuntu qultuhu lamun ana ingsun iku ngucap ingsun ing kaul ittakhiduni faqad alimtah bakat teman-teman iku maka teman-teman uningat Tuhan hu ing kaul ta'lamu ma fi nafsi uningat Tuhan ing barang kang ukhfihi nyamarkeun ingsun hu ing ma fi nafsi ing dalam ati ingsun wala a'lamu ma fi nafsik lan ora weruh ingsun ing barang kang tetep ing dalam zat Tuhan ematu fihi tegese barang kang nyamarkeun Tuhan ing mamin maklumati saking sakehe kang den kinawruh innaka ing satuhuna Tuhan anta Tuhan alamul ghuyub iku kang banget uningane ing pirang-pirang kang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha وربكم وكنت عليهم شهيدا. Allah alam bimuradi makultu orang ucap ingsun lahum kadua nas ilama amartani anjing barang kang marantah Tuhan ingsun bi kalawan mawawalan utawi ama amartani ku ani buduni satune kalakuan iku ubudu padanya rembah sira kabeh ing Allah Rabbi tegese pangeran isun wa rabbakum lan pangeran sira kabeh
wa kuntu alaihim lanana ingsun alaihim ing atasen nas iku syahidan kang nyakseni raqiban tur kang nginte itu bisa oge nu baca wa kuntu alaihim lanana tuan alaihim ing atasen nas alaihim ing atasen nas syahidan iku kang nyakseni raqiban tur kang nginte amna'uhum mimma yaquluna pembacaan Utsman di mau kuntu amna'uhum gadina tegese atawa kang bakal nyegah ingsun humingna saking barang kang ngucap yang nas kabeh madamat fihim ing dalam salagine langgeng fihim ing dalam salagine langgeng pihim dalam salagene langgeng ya syahada pihim dalam nas falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli syai' وأنت على كل شيء شهيد والله أعلم بمرادي falamma maka zaman-zaman saat tawafaitani ngawafatkan Tuhan ingsun kobatani tegese ngagenggam Tuhan ingsun birapika lawan den angkat ila samai maring langit kunta anta karena Tuhan anta tegetes Tuhan niku arroqi bakang nginte kang ningali alaihim ing atasen nasal hafiz tegese kang ngaraksa li amalihim kade pirang-pirang pagawean nas wa anta ala kulli syai'in utawi Tuhan la utawi Tuhan ing atas saban-saban suwiji-wiji min qaul ilahim lahum saking ucapan isun lahum kade nas wa qaulihim lan ucapan nas ba'ding dalam sausane dan angkat ingsun wa gairi dzalika lan liyane mangkono qauli wa qauli syahidun iku kang nyaksene mopali untur kang adongo kalim untur kung maha uninga bihi kalawan qauli tu'adzibhum fa innahum ibaduk وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Wallahu a'lamu bimuradi tu'adzibhum lamun nyiksa Tuhan uming nasaiman aku ma'alal kufri tegese ingkang kang netepi aman ing atase kufur minum saking nas Innahum makasatuhunan nasi ku ibaduka pirang-pirang hamba Tuhan wa anta ala utawi Tuhan iku malikum kang ngarajaan ing nas atawa ibad tatasarrafu bihim kang malakan Tuhan bihim ing dalaman kapai fasyida alaibo kaya apa kersa Tuhan laudarallahu alaika orang kang malawan iku mujub ing atase Tuhan wa intakfilan lamun ngampura Tuhan lahum kadua nas liman amana Tegese kade wong kang iman kenyaman minum saking naswa innaka antal azizu maka satune Tuhan anta Tuhan iku kang maha gagah al ghalibu ala amrihi kang ngalindi ing atase perkarane kang alhakim mutur kang bijaksana isonihi ing dalem dadamelan masih keneh nyaritakeun tentang Kangjeng Nabi Isa alaihis yakni Kangjeng Nabi Isa ketika dipanggil ku Gusti Allah jaga di yaumul qiyamah di BAP ku Gusti Allah di MA dengan lain mahfud ngesawah di hati umat gara-gara ngahukumanana kumaha cak inohong sesuai dengan aturan-aturanana hilanglah dambaan umat Indonesia terhadap mahfud MD sawah nu jujur ku ali hiji-hiji tumpuan ternyata seperti eta
MA Majelis Agung Rabbul Jalil Gusti Allah didongengkeun ka Kangjeng Nabi nu bakal supaya nyaraho urang sebab urang umat Kangjeng Nabi umat nu paling akhir tapi bakal jadi saksi ka umat-umat nu baheula istimewa jasa urang mah diayakeun panderi tapi bisa nyaksian nu ti heula kok bisa kitu lantaran aya Al-Qur'anul urang bisa nyaho kisah-kisah umat nu baheula di Al-Qur'an engke ge urang bakal nyaksian kana kajadian ieu bakal nyaksian urang kana kajadian kiwari urang teh langsung lantang ke di hareupeun Allah teh kudu Kangjeng Nabi na urang ge bisa nyaksian ieulah keistimewaan umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masyaallah luar biasa Muhammad ingat bakal terjadi engke di yaumul kiamah kok ieu didongengkeun sih supaya umat Kangjeng Nabi nyahoeun maksudna ngadongengkeun Kangjeng Nabi Isa teh naon taubihun liqaumihi ngajejeleh ngahina-hina ka kaumna anu kuari nganggap pangeran ka Kangjeng Nabi Isa ulantaran Kangjeng Nabi Isa boga kaistimewaan mukjizat padahal mah keistimewaan Kangjeng Nabi Isa teh lain ti Kangjeng Nabi Isa sorangan pamere ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala tapi dianggap pangeran Siti Maryam termasuk wanita anu terbersih dianggap pangeran deui tak ieu anggapan-anggapan Kristen anggapan Katolik anggapan-anggapan Protestan menuhankan terhadap Maryam jeung Isa engke bakal disidang Kangjeng Nabi Isa na di Rabbul Jalil sambarangan cek Gusti Allah sia Isa Maryam sia dibere keistimewaan ku aing sia Isa nyekel batu jadi emas hujan asa ditunjuk bae turun siana bisa hiber ka mana bae ngalayang kemudian penyakit-penyakit buta ku sia diusap doang cager jelema anu lumpuh mangan ditoel doang ku sia cager jelema nu geus ribuan tahun di jero kuburan hudangkeun ku sia cager hudang meureun udang bisa ka jero deui eta kaistimewaan eta teh nu siapa nu aing nu Gusti cek Kangjeng Nabi Isa tapi pada tu sia make nu nitah ka umat sia bahwa sia teh pangeran awas sia Isa geter-geter Kangjeng Nabi Isa komo lurah Kangjeng Nabi Isa ge geter-geter eta gageterna Kangjeng Nabi Isa gageterna Kangjeng Nabi Isa ketika dicarekan ku Gusti Allah ditanya ku Gusti Allah lamun dibayangkeun kuari dihudangkeun ka dunya ieu dunya oyag-oyagan lamun Kangjeng Nabi Isa dibalikeun deui ka dunya dicarekan ku Gusti Allah seperti eta ngageterna Kangjeng Nabi Isa wa qad arada ngageter-geter Kangjeng Nabi Isa andai kata dibalikeun ka dunya ngageterna Kangjeng Nabi Isa teh karasa ku urang etalah ku hebat-hebatna geteran Kangjeng Nabi Isa naon sababna sieun Isa kok sia boga kaistimewaan kos kitu teh make jeung nitah pangeran ka sia aing pangeran mah Maryam sia boga kaistimewaan di diri sia ketika sia ngadoa di Masjid Aqsa hayang aya makanan turun pan makanan ti sorga kaistimewaan sia teh pan kabeja ka mana-mana haju kunaon atuh sia jadi pangeran tungkul Siti Maryam ngegeter sarua bae
cek Kangjeng Nabi Isa Gusti saha anu nitah jadi pangeran ka abdi aya eta Kristen tuh di Sumarekon penyembah kasia tuh di Tangerang sok bude naon teteh salib nage pan kasaksian pindah pan baheula teh eta teh di dinya teh kuari pan jadi gereja kodim dijual kodim pada eta jadi gereja kasaksian pa eta nyembah kasia tuh di Cikupa Citra bude pan gambar sia teh teu make calana sia teh pangeran teu make calana ayo siapa neta lamun lain ku sia mah dititahna sia kan encan nu bakal deui ka dieu nu kamari Pasir Gadung hatena bae golok dasareukeut keneh tah engke bakal ka dieu geura siapkeun urang terep urang waru urang Cilongok mah geus teu kudu geus tarima bersih bae geus engke paeh kuari paeh sing hade lurah-lurahna urang geus ngomong ti heula bae ti kuari ye sing hade lurah-lurahna jeung camat-camatna ulah tanda tangan sing hade besi hayang mobil ka Cilongok bae teu kudu ti ditu teu kudu beneran besi camat hayang mobil datang ka imah aing geus disiapkeun ka aing mau mobilan aduh masyaallah Isa kok sia boga kaistimewaan mujizat ti aing haju sia ngaku pangeran Maryam sia dibere mujizat ku aing kok haju sia jadi ngaku pangeran kumaha ieu teh numantat Gusti Allah qalallahu ya Isa bin Maryam Isa anak Maryam anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahain min dunillah apakah nya rembahna Katolik Protestan jeung Kristen kasia teh kusia dititah anta qulta apakah anjeun ngomong linnasi ka urang-urang BSD ka urang-urang Amerika ka urang-urang Jerman ka orang-orang Swiss, ka orang Inggris dan lain sebagainya. Apa maneh teh ngomong anta kulta apakah anjeun nyarita apakah anjeun ngomong hei umat ittakhiduni wa ummi ilahai min dunillah jadikeun kaula jeung emak kula tercinta jadikeun kaula jeung ibu kula tercinta sebagai pangeran min dunillah salian Allah pangeran kahiji Allah itu bisa nyebut Allah nama Allah kedua adalah Maryam Bunda Maria yang ketiga adalah Isa Ruhul Kudus Tritunggal tiga tapi satu antakulta apakah mana ngomong gitu baheula sehingga jelema teh jarembah ka sia awas ya Isa Kanjeng Nabi Isa ngageter-geter wakon arada. Eta bayangan ngageterna andai kata dikabumikeun. Ujianna ngageterna goyang. Kunaon sieun Kanjeng Nabi Isa teh. Kanjeng Nabi Isa bae anu bener-bener jujur sieun atuh komo camat. Begitu disentak ku malaikat jabannya ge. Camat. Kamana sorana itu camat cak masyarakat camat urang soraan budak coba wow geus bae mah rantai mat ya ini rantai buatmu ya camat di rantai camat aduh cak camat teh ulah waga di rantai atuh kula naon salahna siang ngibarkeun Golkar kan dititakeun kula dititakeun si Alenek berjuang lu lumayanan ya sahuap dua huap iya dikira berjuang na siamat atuh atasan kula panggil ulah kula bae ulah ngomong sia heula
Bro, camat. Aing di dunia maya teh dipuja-puja, dihormat-hormat, bawahan aing mun teu hormat ka aing dipecat ku aing. Cak camat jeung bupati. Aing ku ari mah diliak-liak cak camat. Cak bupati teh ka ditu atuh ka bunda. Tatalepa bae terus. Salih wa qad arada Kangjeng Nabi Isa di BAP wat kang getar-getar. Anta qulta linnasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa putra Maryam, apakah engkau telah mengucap, telah berkata, menyeru kepada seluruh manusia, kepada segenap manusia yang ada di dunia, agar supaya menjadikan engkau dan ibu engkau sebagai Tuhan selain daripada aku? Apakah engkau pernah berkata seperti itu? Qala subhanak. Cek Kangjeng Nabi Isa nyucikeun Nabi kalawan nyucikeun nyaan ka Gusti-Gusti Maha Suci Maha Bersih. Tina sadaya-daya ucapan nu teu layak ka Gusti. Gusti mayakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Teu layak teu pantes ka abdi, abdi kudu nyarita kana caritaan anu lain hak, caritaan anu bener. Lantaran abdi pandi barang ku Gusti titah nauhidkeun ka Gusti abdi teh parantos Gusti nauhidkeun, ngajakan nauhidkeun ka umat keseluruhanana di dunia harita. Eta mah ngaluarkeun mujizat sote bagi jelema-jelema anu teu percaya bahwa abdi utusan Gusti, bahwa Gusti teh pangeran anu ngadamel langit jeung bumi. Ku abdi kakarak dikaluarkeun eta mujizat, tapi eta mujizat teh endahan ku anjeunna dianeh-aneh, diaheng-aheng sehingga dijadikeun pangeran, padahal abdi mah teu pernah nyarita. Kudu abdi sareng emak abdi disembah-sembah teu Gusti. Eta mah in kuntu qultuhu faqad alimtah. Andai kata abdi nyarita sakumaha caritaan tadi, da Gusti mah maha uninga. Andai kata Gusti ka abdi majar teh abdi nyarita ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Besi bae abdi teh titah ngajadikeun diri abdi ku abdi, diri abdi Siti Maryam supaya jadi pangeran, dititah jadi pangeran. Andai kata abdi nyarita kitu ingkul tukul tupan faqad alimtah. Gusti mah pangeran maha uninga. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Gusti maha uninga naon anu tersimpan di benak hati abdi. Jujur lubuk hati abdi tina rahasia golbu abdi, wala a'lamu pani fi nafsik. Abdi mah teu terang kana rahasia nu aya di Gusti di akhirat ieu. Sakieu ayana abdi mah ciptaan Gusti, titah nauhidkeun ka Gusti, abdi instruksi-instruksi Gusti parantos. Kemudian umat-umat manusia ngajadikeun pangeran ka abdi, beusi abdi kacaletot nyarita pan Gusti maha uninga nyangakeun sadaya-daya Gusti. Lantaran Gusti mah maha uninga kana anu tersimpen di jero hati abdi, sedangkeun abdi mah pan teu terang naon rahasia anu tersimpen di zat Gusti. Anu sadaya tersimpen di zat Gusti abdi mah teu sadaun kelor teu sabakatul hiber terang. Pan anu maha uninga Gusti anu terang kana sagala nu gaib. Innaka anta alamul guyub. Gusti nu agung anu terang kana seluruh nu gararaib, maha terang maha uninga. Abdi mah nyangakeun sadaya-daya ka Gusti, beusi abdi kacaletot nyarita waktu di dunia, padahal mah asana sangat dijaga. Abdi mah mayakunu li anakula ma laisa li bihaq. Asa teu pernah nyarita nu teu layak, nu teu bener. Komo nitahan jadi pangeran ka abdi mah paralun teuing. Tah kadenge ku umat Kristen ke, kadenge ku umat Katolik ke, kadenge ku umat Protestan ke.
ieu teh maksudna mah ngajejele pan maha uninga Gusti mah henteu kudu ditanya Kangjeng Nabi Isa teh ja utusan Gusti Allah seluruh ucapanana hembusan napasna kiceupna kabeh geus kauninga ku Gusti Allah ieu mah di BAP sote ditanya sote supaya kadengeun tah ku Paulus supaya kadengeun tah ku umat Katolik Kristen di mancanagara kadenge ku sia wahai kardinal kadenge ku sia wahai Paulus kadenge ku sia wahai pendeta-pendeta kadenge ku sia wahai para kitu Kristen Katolik dan lain sebagainya jak kitu Isa teh eta nabi aing ja teu pernah ngadeng teu pernah ngomong bahwa titah dijieunkeun pangeran kok sia nyanyahoanan hayo geus teu daya teu upaya ku harinya neuk nyen gereja unggal juru engke mah nyana teh neuleuh neraka tinggal urang meh hakan ku sia leg-leg tah ku sia gereja tah urang ge mah kos kitu teh surak cek babatur ulah ka surak sih can ape ya tuh aing mah henteu ka gereja ge aya sia sok ka masjid henteu heueuh nya atuh satu bener gitu mah geus jelas ka neraka atuh ulah ka som yang serikeun sia nyaho teu tihang masjid di lembur sia sabaraha samakna geus diganti nyaho bara ngomong sia bisi kadengen ku malaikat ye sak aing ge ayo sia teu kudu dilapor-lapor ka malaikat mah saurang-saurang geus aya bukuna sia seserian mah atuh aing mah tuh panitia masjid aing mah tuh deuleuh ku sia tuh aing tah tapi pan sia teh nyokotan duit leutik hampura tah mah yang beli rokok doang sia sarua teh kitu teh ieu ge neraka keneh sia neraka keneh aduh pasini wae jelema kur di sidang gitu teh pasini jelema wah mantak kebal ge ribuan tahun eta hiji bae ge angel sedengkeun sungut padieu teh engke bakalna dikunci teh lah Kangjeng Nabi Isa ma qultu lahum illa ma amartani bihi an yabudullaha rabbi wa rabbakum wa kunta alaihim syahida teu pernah abdi nyarita ka seluruh manusia kecuali caritana nu ku Gusti dipiwarang kagu ka abdi Gusti pan miwarangna ani budullah rabbi wa rabbakum wahai manusia sing ibadah maneh ka Gusti Allah pangeran kaula jeung pangeran aranjeun kabeh pan abdi atos ngalaksanakeun kitu dakwah abdi teh titah ngaibadahan Gusti lantaran Gusti teh pangeran kaula jeung pangeran aranjeun kabeh ku abdi ge dibejakeun ieu teh mukjizat ti Gusti Allah bisa nahiber turunkeun hujan nyekel batu jadi perak jadi emas ngahudangkeun jelema ti kubur kade ieu teh lain kaula ieu teh mukjizat ti Gusti Allah pan ku kula teh dibejakeun eta mah janguatan bahwa kula teh adalah utusan Gusti anu kudu diibadahanna mah disembah mapan Gusti tah kula teh geus nyarita kitu mah qultu lahum teu pernah nyarita abdi ka manusia ilama kecuali caritan amartani nu ku Gusti diparentah ka abdi yane titah ngaibadahan Gusti sebagai pangeran abdi jeung pangeran aranjeun kabeh pan wa kunta alaihim syahida atuh Gusti ge jan ningali ieu ja Gusti ge neuleukeun ieu Gusti ge panyaksian ieu amna mimma yaquluna abdi teh pantos nyegah ka aranjeunana tina ucapan-ucapan aranjeunna mangerankeun ka abdi madum tapihim selama Gusti ieu madum tupihim salagi abdi langgeng di araranjeunna madum tupihim selagi abdi langgang di araranjeunna kasaksian ku Gusti teu pernah asana abdi nitahan ibadah ka abdi
ya kitu Gusti nyangakeun sadaya-daya madum tufihi atuh guniaeun Gusti kita mah supaya kajahoan ku umat-umat Kristen nu mentak loba jasa ayat ieu ketika dibuka di Barnabas anu asli puluhan ratusan bahkan ribuan anu asup Islam diurang ge diurang aya jelema nu memperbandingkeun Al-Qur'an dibacaan gonyana Al-Qur'anul Karim setelah dibaca pas caritaan-carita nu mengena ka Kangjeng Nabi Isa diakurkeun jeung anu aya dina Injil Barnabas asli Injilna ternyata bener loba nu asup Islam nu mantak kuari Injil Barnabas teu meunang dibaca di UGM disimpen teu meunang kecuali orang-orang tertentu kelas mahasiswa dosen-dosen anu kira-kira kadeuleunan can kuat dina kakristenanana teu meunang maca Injil nu asli lantaran petunjukna titah iman ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina Injil geus dijelaskeun ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad wahai umat kaula engke jaga bakal aya seorang nabi ngaranna Nabi Ahmad kula geus teu aya iman anjeun ka dinya geus dijelaskeun mentok loba jasa anu arasuk Islam ta ieu ketika ieu nya ge ngageter-geter nya ge sieun kumaha tuh selanjutna falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim barang Gusti ngangkat ka abdi ka luhur langit kunta antar raqiba maka aya Gusti teh anta Gusti ar-raqiba nu ningali nu ngaraksa ka manusia li amalihim kana amal-amal manusia wa anta ala kulli syai'in syahid Gusti pan maha ningali Gusti pan maha nyaksian kana keseluruhan manusia tina ucapanana jeung tina pagaweanana sabada abdi diangkat cik urang mah Gusti hampura abdi pan Gusti abdi teh diangkat lantaran disalametkeun ku Gusti tina kejaran-kejaran orang Yahudi akhirna abdi mapan diangkat disalametkeun ku Gusti aya manusia nu sarupa jeung abdi nu dianggap abdi kumanehanana dibunuh disalib abdi mapan atos teu aya urusan jeung manusia setelah abdi nyarita di manusia melalui mukjizat besi aya nu teu percaya abdi ngajak ka manusia supaya ngimankeun ka Gusti percaya ka Gusti nyembah ka Gusti kemudian abdi dikejar-kejar abdi disalametkeun ku Gusti diangkat ka langit ka opat tah ti dinya bapan abdi geus teu berurusan deui jeung manusia nyangakeun sadaya-daya ucapan manusia pagawean manusia pan Gusti tah nu nyaksian Gusti nu gaduh dibalikeun deui ku Kangjeng Nabi Isa atuh mangga kumaha Gusti pan sia jumalikeun ga aing ceuk pangeran itu Gusti ya ku Gusti sadaya-daya pan Gusti mah kunta anta raqiba alaihim li amalihim wa anta ala kulli syai'in syahid atuh mangga nyangak ja abdi mah tos teu berurusan eta mah jelema aju mangeranan ka abdi mangeranan ka emak abdi atuh Gusti eta mah anu nyaksian jeung nu ningali atuh jelema aya anu iman bae ka abdi sebagai rasul Gusti teh pangeran atuh Gusti da Gusti nu ngaraksa eta mah ieu mah abdi mah geus cuci tangan bae sabodo Gusti bae tah Kangjeng Nabi Isa ge cuci tangan geus abdi mah sabodo Gusti bae tah bae urusan Gusti abdi nu penting mah ngalaksanakeun tugas ti Gusti turun ka dunia dibere abdi teh pangkat nabi diangkat jadi rasul abdi terus bae dakwah nitah ngaimankeun ka abdi sebagai rasul jeung ka Gusti sebagai pangeran abdi diangkat geus teu berurusan nyangakeun sadaya-daya ka Gusti urusan manusia ucap tingkah jeung pagaweanna da Gusti anu maha syahid Gusti anu maha nyaksian maha ningali tuh tanya bae tuh umat Kristen tanya bae tuh umat Katolik tanya bae cek Kangjeng Nabi Isa nu ngimankeun anu percaya mangerankeun kabeh tanya geus kelabakan cek umat Kristen awas ya bakal ditanya aing mana kelompat ka mana tuh ya aing mana kelompat ka ditu ngajawab seuneu di ditu kabelah ditu seuneu keneh
itu kabeh bisa aduh kunaon baheulanya kunaon ngimankeun ka Isa sebagai pangeran dia pangeran mah Allah horenganan atuh sia teh atuh aing pan diajakan ku pastur-pastur dibere mie hari itu deres di Banten mah teu titah ka Isa mie ge titah ka atut doang ayo sia tah gara-garana kos kitu tah mangkaning ieu urang di narakana saneng-neng ieu mah ge teu iman ka Allah pan ieu mah urang mah kafir ka asupna. Ayo coba teangan pastor-pastor orang pejit. Wah, pastor di teangan. Wah. Cak pastor teh pan aya saluhureun kula paus. Aya paus. Aya kardinal kabeh. Coba panggil. Padahal kan paus mah nyahoun. Nyahoun nya nama pan maca Barnabas asli. Begitu dibaca kunyana ditutupan bahkan kunyana di cana anu pasti bahasa aja cetrek main nyaho jadi kitu teh naon ngaranna sepeda cetrek atuh tuh kunyana teh geus dikaburkeun we pokona mah teu dijelaskeun dicetrek dilem wah geus ambalayah umat Kristen teh waluh luar biasa Katolik ambalayah terus anu ngadeukeutan ka kiai kiai duh baheula mah kami teh aya kitu ngahina ka kiai teh andek nyeun gereja ge kami teh diudag-udag goreng bener kiai teh coba usulkeun we coba ka pangeran pangeran pangusulkeun kami pangnyalametkeun gitu kuari mah percaya bahwa Muhammad teh nabi bahwa pangeran teh Allah bejakeun kami hayang salamet gitu tapi padahal seri hitutan sia ku aing keur ieu sia cek kiai teh aing datang ka ngerahkeun manusia teh ngajagaan sia napan pas sini rame luar biasa aya nu dihandapeun listrik aya nu dihandapeun gardu aya nu dihandapun tangkal caringin dinya tah mah kuari engke moal aya panas sedengkeun panon pengan sadepa sakieu padon poe masyaallah geus harapan Kristen majeng Katolik Protestan teh duh nabi urang sugan teh mah bakal pangeran urang Isa sugan teh mah bakal nyapaatan anu baheula salib-salib teh cekeuna teh penebus dosa horenganan urang nu salah baheula mah penebus dosa manehanana teh klip sangra baheula zina jeung Suzana eta teh kapan datang ka ditu nya nama kapatikan dibeli mawa duit 10 miliar cekeuna bebas dosa maneh silahkeun dek melakukeun deui bae ge coba eta terketahui di Indonesia klip sangra zinah jeung Suzana anu di luar biasa di Indonesia di bahaya-bahaya datangnya na kapatikan eta teh anu gegedena mah misinya na teh nek supaya umat manusia di Indonesia supaya lurutannya na zinah ge bisa ditebus tah dengan 10 miliar saja bahkan adu tawar cek dipatikan tidak usah terlalu mahal cukup 10 juta saja sebab anjeun mah ieu adalah bintang film ternama eta teh supaya kieu di Kristen mah horenganan bisa ditebus abeh jelema arasut Kristen tangkorak Susana goblok tapi sugan urang Cikupa aya nu katarik ieu henteu sugan aya di Balaraja nu katarik atuh henteu ih atuh sia-sia aing ya aing mah teu wau ka Susana sia aing mah oge ka Susana tetangga aing eta mah turang deui eta mah masalah eta mah teu eta teh dakwahna Kristen mah seperti eta wow datang kepatikan ka ditu di expose di berbagai media di televisi diberitakan akan keberangkatan klip sangra dengan Susana akan menebus dosa beliau berdua lantaran telah melakukan zina sabada kali zinana cukup dengan 25 kali bae cenah sesuai jeung nabi urang tolol teu budak nah eta terus
terketahui kurang kabehan kabeh dunianya dakwah Kristen teh seperti eta, tapi umat Islam di Indonesia tetep teger atuh nyana aing sugan aya anu katarik nya henteu paling je budak leutik bae ngomong kieu oh nyana mah eta dosa bisa dibelinya cek nya teh heran pan dosa sih bisa dibelinya emangnya eta pangeran saha budak leutik ge ngomong kos kitu tah alhamdulillahirabbil alamin berkat Habib-habib kiai-kiai dakwah unggal mulut dakwah unggal rajab sehingga disingada deres budak leutik ge ngomong kan dosa sih bisa dibelinya atuh ngeunaheun nu sugih kos kitu atuh nu sugih memberi moal anu ka nerakanya emang neraka nu saha sih nu paus apa anu Allah sih tah budak leutik di urang tah alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, ay budak letikna caang hatena, ay kolot, teu sholat. Dibalikeun ku Gusti Allah. Riweuh engke umat Kristen di akhirat. Kangjeng Nabi Isa na cuci tangan. Pernah aing gasia nitahan bahwa aing pangeran. Teu bisa ngajawab. Saha anu nitahan aing pangeran? Saha anu nitahan bahwa bunda ibu tercinta Maryam ieu adalah pangeran kan teu aya sia iraha mimitina kunaon atuh ketika aing diangkat ka langit aing dinobatkeun sebagai pangeran saha tanu nganobatkeun pangeran sabodo sia nafsi kabeh nabi nafsi urusan kula urusan sia Masya Allah. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Wallahu a'lamu bimaradi cek Kangjeng Nabi Isa Gusti intu azibum lamun teh mah Gusti nyiksa ka manusia nu ngajadikeun pangeran ka abdi anu kalalupur ka Gusti atuh nyangakeun tamadek disiksa ge painahum ibaduk jaeta mah manusia teh hamba Gusti israhkeun ka Gusti panwa anta malikuhum Gusti nu ngarajaan tatasarrufu fihim kaifa syita anu ngolah nu molahkeun teh Gusti kumaha kayang Gusti latiradu alaika teh aya anu bisa ngalawanan ka Gusti kumaha Gusti bae boro-boro eta sangkilang aya angin bae ge aya angin teu bisa ditahan sanu bisa nahan sakurang angin ulah ka dieu waktu kadinya mah kadinya bae tangkal kalapa kacabut tangkal asem kacabut komo tamah kandang embe mah wah cabut saha nu bisa nahan latiradu hakikatna mah urang ge da kitu keneh ieu teh ngan urang mah dibere pikiran ku Gusti jang mikir jeung akal sabenerna mah urang ge jumud ge mun pikiran jeung akal mah ngan aya akal jeung pikiran jang mikir saha si pangeran teh etalah ngagantungkeun siksa Gusti Allah. Cek Kangjeng Nabi Isa andai kata Gusti rek Isa ka manusia nyangakeun sadaya-daya lantaran tamah hamba Gusti ieu kumaha kersa Gusti dikuade kieu ge andai kata Gusti rek kahampura wa in tagfir lahum Gusti rek kahampura atuh painaka antal azizu maka Gusti ma anta Gusti al azizu nu maha gagah al hakimu nu bijaksana nyangakeun sadaya-daya cuci tangan teh bener-bener sieun jasa Kangjeng Nabi Isa. Eta umat-umat anu mangeranan ka abdi jeung ka ibu abdi ngajadikeun pangeran ka abdi andai kata ku Gusti rek disiksa tamanya ngakeun ja hamba Gusti ieu andai kata deuk dihampura atuh emang Gusti mah pangeran tukang ngahampura al azizul hakim geus kesimpulanna mah nu penting mah abdi bae salamet Gusti sabodo tah mah urang sumarekon mah sabodo bodoh bae geus dokonna mah tuh paling cek Gusti teh orang-orang Kristen yang ada di Indonesia, pernahkah Anda dilindungi oleh pejabat? Siapa yang pernah melindungi Anda dan melangsungkan pembangunan Kristen? Maruncul nyul. Abdi berlindung ke bupati sehingga bupati bisa tanda tangan ya Gusti.
gitu kene ka gubernur gitu kene ka presiden. Nah iyalah persekongkolan dakwah batil anu dihayukeun eta anu bakal milu jeung kafir-kafir menuju neraka. Sakitu bae mah lain lalagaan ieu mah Kangjeng Nabi Isa ge cuci tangan. Kangjeng Nabi Isa anu dipangerankeun naon kitu ngaranna cuci tangan intu azibhum fa innahu ibaduk cak Kangjeng Nabi Isa. Gusti abdi mah hendak bebersih abdi bae. Ulah ka bawa abdi mah ulah ka ciwit ka bawa daging mung disokompet daunkeun. Andai kata eta umat anu ngaku pangeran ka abdi mangeranan ka abdi jeung ka ibu abdi. Andai kata ku Gusti erek disiksa atuh nyanggakeun jata nu Gusti ieu beuleumeun Gusti mereunta mah. Besi ku Gusti deuk dihampura. Ya aya Gustian didinya ngan musyrik doang atuh emang paina ka antal azizul hakim. Gusti mah maha gagah maha bijaksana. Nyanggakeun kumaha Gusti bae. Kumaha ta Gusti ngomongna qala Allahu hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum. Cek Gusti Allah wallahu a'lam.